Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng pat pamit jeung sim tungkap tangkep di anjir hawa pagawean bisa. Wilujeng pat bangles sareng sim kuring di acara borangan. Ayeuna mah urang diajar bahasa Sunda. Meureun geus loba anu ngajieun konten diajar bahasa Sunda, tapi bedana urang meh langsung sakaligus dipraktekkeun meh teu salah penempatan katana soalna hiji kata yang bahasa Sunda beda arti ya itu we tong ngobali lah. Oh iya, ayeuna urang ngajar bahasa Sundana makan tos ayeuna we naon we Mangang, makan makan naon we dahar, neda, tuang, nyatu, hakan, terus tebong, mam, maam. loba berarti ya pokoknya mah loba jigana mah teh mah saya kena cuma sakieu heula nya langsung we urang kana video penempatan karena hiji 2 3 let's kuy kuya. Si bapak mana Jang? Ayah di bumi kerendak. Nada. Tah, jadi kata nada ternyata bahasa lemes kabatur. Ya, intinya jangan kasaluhureun. Lanjut. Oh, kerja di mana? Ayo oge di mah kedahar. Dahar. Tah, nu kadua nyata dahar merupakan bahasa loma anu biasa dipake ka babaturan nu geus nyebat lila atawa kasahanapeun. Lanjut. Ari hayam mah sebenarnya tuh Chan. Nyatu. Tah, nyatu nyata kata nu sok ditujukeun yang sasatoan. Enggus. Ada paes. Anjir. Mana berak ngakan pegawaian teh nyoker kieu atuh tingalikeun. Ngakanan eta? Kacang hayang tah lebok tah. Nah, Oke. Jadi, kata hakan jeung lebok nyata merupakan kata kasar anu teu pantes digunakeun di zaman kiwari. Da eta mah biasa dipake di zaman baheula. Lanjut. lebok. Nah, gitu atuh bagi-bagi. Kalanya yang WA tinggal yang WA. Emam jeung maam. Emang teu beda jauhnya. Mun emam biasana sok dipake jang nanya. Lamun maam sok dipake jang ngajawabna. Eta merupakan bahasa lemes. Lamun dipake manja-manjaan make bahasa Sunda jeung saya anjir romantisna. Sunda bingit pokona mah. Ayo syuting deui. Kah, tuang heula. Tuang. Nyata kalimat bahasa Sunda anu biasa dipake lemes kasorangan. Anjir tuang bahasana nih lemes gitu. Naon atuh padang. Madang. Nyata kalimat anu kasar henteu lemes henteu. Jadi disebutna karena bahasa loma lamun di bahasa Sunda mah. Madang daang atuh mah teu kagok meneh teh. Gandeng atuh goblok nyawa aing teh kerja jablok. Daang jeung jablog. Daang jeung jablog nyata sarua asupna kana bahasa kasar anu teu pantes dipake di zaman kiwari. Sarua jieu kata hakan jeung lebok. Naon ya? Sakit we belajar bahasa Sundana meureun ngan sakitu heula minggu hareup urang teruskeun deui dinu diajarkeun bahasa Sunda tong hilap like, comment, share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jang. Ini